sahabat ini. Mari kita saksikan bersama prosesi kirap pemanten Ananda, Diana, dan Muhammad Rija, tentunya disiarkan langsung di tempat kediaman mempelai wanita bersama Sanggar Panghegar dan Ois Wedi dari Purwakarta. Pro. Sun sabun saduka subun sapura sun kanurau siapin kanulinggi sejak wintonken karswen bahagia Kumarigalna Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Gusti nama suci nomor bangsa daya alam kemakhluk sampun damai dari kabageran bapak kadu pangantena mugia kejanten bentuk gandrung kalias sanenya jamban
siwa balak hari geus teh digaongkeun keur aki geus biasa ai kitu teh hampura anu kasuhun hampura anu dipimaksana wa baca prati payun lenu jubriata kabur eta saking gumila ijo wa bismillah rek rumah tangga karena uswa kami kahua itu sudah kurang bagiakan kurang hibur kurang kami kakarak emot kapun bojo si Amu jika nate noroyoh we di gunung galunggung kadieu noroyoh di keruk ayam nyaksian icuna cenah rek bismillah rumah tangga bodoh teuing palang siang sasab ka manakana Tobi pilari heula basuh hari pilarian bisi nyumput di balik dia eraeun lain ieu ieu mah parawan cenah kabeuki sadap keur mamojona ku mecrot aduh lain ieu oh bisi di balik dia ieu bisi balik aduh lain deui wae Shani sahaya oh ieu mah geulis juga bintang film jika saha jika Ayu Ting Ting aduh ampun lain ieu palang siang sasapa majikan dewe yang sakti narel kareta api coba cabukan abah amu sarang nama apa hari ini di mana kamu di Parapatan hari apa di mana namanya dungi ke Parapatan wayu yuk tamu geus ngagimung raja geus ngaredeng wayu sok di Parapatan ka kenca heeh tuluy ka katuku tuluy lurus ayana sakamu rombongan bahudak teh boga kabungah we dibagiakeun ku listrik mun upacara adat rek parem listrik ieu eta bagiakeun panganten ini sini kurang teh boga kabungan raja urang geus redengan urang hibur ku urang doakeun ku urang sini kumaha ulah ngerakeun siap sok dilatih heula kuat latih dulu sama uang hiji dua heeh tilu ya anu nyuna sedang bola geuning ngisipkeun siap satu kamu lagi apa nyuna ka urang sunat urang sunat nyuna ibing sunat lagu sunat sok ulah ngisipkeun sakali deui sok hiji dua benar tilu terus muncul muka salah kita yang udah peot ampun rek pakaulan tadi nama hayang joget tapi gitu patut dilihat bari ngawi apa sih urang bari janji bari ngawi yuk khusus keur icurang yuk bener
sini ini kalah joget yang batur. Hari dewek ditinggal mati antem. Karena jenakir sama keskam para lalang sehingga singlarkan baru waktu jalan dari sesakuan tetap gunung keong rumah Raden Ratu menak-anaki aturan bagelengkah masih pengantin istri pemegel bahwa malah lele-leleku ayah dan junyaku Bukan hidup
Berikan tepuk tangan untuk Sanggar Mahardika. Oke, Bapak Ibu seperti tentunya tidaklah berlebihan. Kami dari Sanggar Pakegar untuk ikut serta diabadikan bersama kedua mempelai dan keluarga kedua mempelai Sanggar Pakegar Kota Tasikmalaya, di mana grup ini adalah merupakan terbaik yang ada di Priangan Timur. Tentunya bukan cuma di Jawa Timur, di Priangan Timur, tapi ini merupakan terbaik di Jawa Barat. Jadi juara ke-1 Priangan Timur hari ini hadir bersama-sama kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Sanggar Pakegar.